nya Kangjeng Rasul dimi'rajkeun ku Allah. Kade pamenak abdi mi'raj teh bahasa Arab, bahasa urang na mi'raj teh taraje. Jadi ulah sekali-kali nyebatkeun mi'raj teh naik. Jadi mi'raj teh taraje, paranti naik gitu. Matak lamun mi'raj dihartoskeun naik, lamun taraje nak miheulaan init, terus Kangjeng Nabi kana naon ka dituna. Ulah sok ngalilir maneh ah. Gitu. Mi'raj teh taraje, tah Kangjeng Rasul teh naikna mapai taraje eta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Ay man ahabba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a amalihi fayakunu fil akhirati ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketua penyelenggara, hormatin pribados, aparatur pemerintah sami hormatin pribados, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampa hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Dipayun pribados sabada ngahaturkeun salam penghormatan, tekakantun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dibasikeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang. Mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya di dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama umaro masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Alhamdulillah dina ieu wengi urang sadaya nuju dilungsuran hidayah taufik ku Allah Subhanahu wa taala. Allah nuju ngalungsurkeun kanyaah kaduduh ka urang sadaya. Wirehna urang sadaya dina wengi ieu parantos rarido manah tiasa nyuntang waktos. Tina waktosna istirahat diganggu heula sakedap urang sami-sami gugunuk bekal ngadamel ceng-celengan kanggo bekal hirup urang dua lalakon deui anu bakal kasorang. Kahiji lalakon urang anu bakal kasorang di mana urang parantos ngaraoskeun bosen hirup urang di alam dunya, maka ku Allah bakal dialihkeun ke alam barzah. Di alam barzah oge hirup
Itu setiap hirup butuh ku modal hirup. Maka ayeuna urang sadaya di alam dunia nuju gugunuk bekal kanggo pibekeleun dua lalakon. Hiji lalakon nu bakal kasorang di alam barzah, di alam barzah bakal dialihkeun deui ka alam asal. Aya oge anu nyebatkeun alam akhirat. Disebat alam asal dumeh secara sejarah pengalaman anu dipelajari ku abdi, ternyata urang sadayana teh kawitna ti sawarga. Maka ujung-ujungna oge urang teh bakal ngalih deui aya anu ka sawarga, aya anu ka neraka. Eta mah tergantung kumaha hoyong urang we. Matak disebat alam asal. Aya oge anu disebat alam akhirat. Naon disebat alam akhirat? Di mana urang parantos dugi ka alam eta, maka moal aya nu tiasa kaluar deui ti eta tempat. Matak disebat alam asal, mangga disebat alam akhirat. Oge sami lokasina eta-eta keneh. Anu mawi alhamdulillah urang sadaya ku barokah tina kesatuan sareng persatuan. Wengi ieu urang sadaya urang niatan ibadah ka Allah anu nganggo perantawisan takziman wa takriman, saja ngamulyakeun sareng ngagungkeun kana waktos diisrokeun sareng dimirajkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu dipimaksad tiaya sanes iwati sejang ngalap barokahna bae. Mudah-mudahan ku barokah ieu peringatan ngagungkeun diisrokeun dimirajkeun Kangjeng Rasul kalayan izin Allah. Moga-moga urang sadaya dikeresakeun paranyang yuswa, disarengan ku sehatna, ditebihkeun balai dunya balai akhiratna, disarengan sareng rizkina anu manfaat barokah dunya akhirat kanggo pibekeleun syariat hirup, hakikatna gesan pibekeleun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi bekal ibadah setenan ibunya rezeki teh kanggo bekal ibadah setenan ieu mah kanu osok we. Gitu kanu tara makan baik bekal hirup we. Gitu sabab mungkin abdi rada beda jeung nu ngararaji batur nya abdi mah moal deuk ngabeda-beda jelema da Allah taala oge istilah bahasa urang kampung mah taranangeui ti bongkokna. Kanu bener nyaaheun da anuna, kanu salah nyaaheun da anuna. Kitu pamanak abdi mah. Teu aya beja Allah taala pernah ngabeberik jelema tara salat, tara dan nu tara salat oge buatanana. Teu waleh hari rupe nu tara salat oge. Kitu cuma dasar jaga. Nah Allah ngabuktikeun kana karyana. Lamun jalma di alam dunya na teu daek salat, teu daek zakat, puasa hoream, zakat teu kuat mau ngahaji komo rumah tangga cekcok wae, maka ku Allah bakal diganyar ganyaranana dibeulem jaga di akhirat. Kitu jadi eta teh buruhan dibeulem teh. Kitu ulah anu disebut buruhan ti Allah teh ulah sawarga we. Kana neraka ge eta teh buruhan ti Allah taala sabab hasil karyana urang. Allah moal mere ka sawarga ka jelema anu teu nyieun pisawargaeun. Allah moal mere neraka lamun jalma teu nyieun pinarakaeun. Jadi Allah mah hanya ngabuktikeun hasil karya urang sadaya. Itu kinten-kinten ibu nu hadir sadayana jaga bade ka neraka. Gitu. Abdi mah moal nawar-nawar sawarga bilih teu katanagaan. Kitu sabab sawarga teh rada mahal beunsan.
perawasan abdi asana lamun ka neraka mah moal burung kuat sararea oge gitu. Ka neraka mah pait. Numawi urang sadaya dina wengi ieu urang lalajo kana lalakon hirupna jalma anu ahli sawarga. Saha nu jelas ahli sawarga teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ari kawas Kangjeng Nabi urang ka sawarga langsung mah asana moal pati kamodalan. Jadi urang mah anu penting ka sawarga we hubul-hubul ge nya Bu upami hoyong. Ibu hoyong ka sawarga mudah-mudahan sing dikuping ku Allah jaga sing dikabul. Ngan jalma anu ka sawarga mah teu kenging ngadamel lepat sanajan satungtung buuk. Lamun jalma ngadamel kalepatan sanajan satungtung buuk lain moal ka sawarga ngan ka sawarga nalamat. Itu misalnya ibu gaduh bumi usum hujan hege emper nate diempel ku ibu diberesihan namanya oge beres terojol we hayam tatangga kana emper itu henteu ngaruksak temo kanana cuma ngadon modal gitu nya dipalengteng we ku ibu ta eta teh dosa. Naon sababna dahaya mah teu terangeun imah batur. Sabab diantara makhluk Allah teu aya deui anu pangsae-saena prasangka iwati hayam. Eleh jelema ge ku hayam mah saena prasangka. Hayam lamun aya di buruan ningali bumi ibu pantona muka. Geus teg ceuk hayam pasti di jerona bakal aya hakaneun. Matak memeh abus teh modal heula hayam mah sabab di jero aya rezeki gitu. Hadena prasangka hayam nya teu kuatin jelema eta keyakinan teu dikadinya nya ayeuna boga duit gering jelema mah kumaha isu berarti di bawah hayam keyakinanana. Hayam wae kakarek nempo panto molongo geus yakin di jerona bakal aya pacokeun ngising heula gitu. Tapi urang mah ulah nurutan hayam nya itu pada nempo panto molongo ngising ulah ulah itu hanas ngising ka jero teu mangih sangu alah begang 4 kali mangih panto molongo ge gitu. Ya. Ibu sadayana agama Islam gede hate. Ya. Da bingung urang teh nya komo dinu ngariung rajaban kieu mah. Amun ditaros ibu bapak agama Islam ai bade ngangken Katolik era eueuh batur. Gitu ari ngaku Islam loba nu henteu gitu. Dimenangkeun jelema ngaku Islam syaratna aya 5. Hiji ngaos syahadat saumur hirup sakali. Ya, teu nitah bangga Allah mah. Ngaos syahadat teh kewajiban jelema asup Islam maca syahadat teh ngan sakali-kalina. Ari eta cenah syahadat dina salat eta mah lain syahadat Islam, syahadat salat. Mata kaasupna kana rukun salat atawa sunat dina bacaan salat. Karena Islam nama ngan sakali we. Nama kengan sakali Allah mah bijaksana bisi capeun we ngetak wae maca syahadat. Ya gitu. Kedua salat. Upami kuudagan hakiki cobi urang ngakurkeun pendapat upami benten nami nage pendapatnya Bu itu numutkeun urang dieu anu ngararaos ari salat sadinten sawengi sabaraha kali salat sadinten sawengi teh sabaraha kali 5 carekeun teh jelema
abdi mah menakat terangan dina ajaran agama Islam salat sadinten sawengi teh saelingna sanes 5 kali itu ya salat teh sadinten sawengi teh saelingna entong sok dititah 5-5an naon margina margin nu teu eling mah teu wajib salat gitu ya mantak salat teh sapoe-sapoeting teh saelingna nu teu eling mah masing dipaksa ge moal jadi salat mantak sok aya tatangga urang oge ai magrib salat eling ya magrib salat isya henteu meureun keur teu eling kitu we henteu kudu pusing da wajib sedan salat kan eling itu aya nu salatna teh jumaah he wungkul meureun elingna teh poe jumaah ti Sabtu nepi ka Kemis mah teu eling kitu teu kudu susah-susah aya anu salatna teh lebaran wungkul Idul Fitri meureun elingna teh satahunan sakali-kalina lolobana mah teu eling hasibu anfusakum yuk urang introspeksi bu lamun jalma magrib salat isya henteu berarti isya teh nuju teu eling heug teh caroge ibu henteu salat isya berarti caroge ibu teh ridho teh dikekepan ku jelema teh eling tinggal kitu teh kudu susah mata kade tingali lamun caroga ibu kuruyuk karayam teh salat isya berarti nuju da cek ibu teh eling ceten abdi mah teu wani nyebutkeun tak kitu upami di daerah abdi mah di Subang ya upami pare bekahna bulan 11 12 bulan 1 maka didinya sok aya hama pare makhluk hirup sok seueur piit pak teteh anu bekah bulan 1 mah piit nage piit semah sulit piit semah mah cerdas otakna hitungan pada sok loba batur piit mah ya itu lamun teu aya nu bogana reuteum weh datang nu bogana tapi cerdas mah beda jeung piit anu kurang berilmu itu ari piit berilmu mah ceuk piit anu paham lamun jelema datang gitu ngalelep ka handap da moal ngabrik jelema ka jero dapuran pare gitu ta eta piit cerdas gitu datang masing heuyah-heuyahan ge caricing jempe we nu bogana heuyah-heuyahan pucung hul deui itu kunaon sieunneunana ku jelema mah teu pati sieunneun nya sieunneunna teh ku jelemaan gitu nah tah eta bajuna baju jelema dudukuina dudukuy jelema dikenyang calina sok eneuk-eneukan tak eta tara salat saumur-umur gitu amun caroge urang tara salat naon eta daek teu dikeukepan ku bebegig tinggal kitu nya eta lamun tara salat teh kudu lumpat bebegig gitu gitu kade kalau ora ya goirol muhtaromi sitatu asya'a tarikus sholah wazanil muhson wal murtadu wal kafirul harobiyu wal kalbul akuru wal hinjir punten ieu mah ilmunya bade dianggo-mangah teu karep itu aya jelema anu tinggal bentukna wungkul jiga jelema tapi di jerona lain entog lain hayam lain saha anu tinggal cangkangna jelema teh tarikus sholati kahiji jelema nu saumur hirup tara salat eta jelema tinggal cangkangna
percis jeung paranti nguyah-nguyah piit. Gitu. Kumaha lamun salatna Jumaah wungkul henteu jadi wewedi ngan elok-elokan. Itu Jumaah jadi jelema, Sabtu jadi wewedi deui kitu we jeung arelol. Kitu nya gade. Nah ieu dumasar kana hal eta yu urang sami-sami lalajo kana lalakon jalma anu bener ceuk Allah. Sabab Allah ngadamel jalmi tinu pangpayuna dugi kadanget ieu Allah Ta'ala teu acan ngadamel jelema bener dua. Itunya cing manawi urang akurkeun jeung pamenak abdi. Ari Allah Ta'ala pangpayuna ngadamel jalmi saha cenah? Jalmi anu pangpayuna didamel ku Allah Ta'ala saha? Nabi. Alhamdulillah. Sugan tetos aya perobihan anger geuning bodona teh ti baheula nepi ka ayeuna. Kitu. Nya pamenak abdi mah eta teh lepat. Sabab aya pidawuh Allah nu teu dilebetkeun kana Al-Qur'an ayatna dina hadis qudsi. Saur Allah laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ceuk Allah kami moal nyieun ieu bumi langit sawarga neraka katut pangeusina sanajan Nabi Adam moal dijieun ku Allah Ta'ala upama Allah teu ngadamel Nabi Muhammad. Matak payun-payuna jalma nu didamel ku Allah Ta'ala teh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam mah beh dieu eta jalmi sejati nya. Tah jalmi anu bener teh ngan eta-etana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun paralun sanes ngalepatkeun ka Nabi Rasul anu sanes mung perhetangan persentase kana bener teu aya nu dugi mampu 100% iwati Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Naon cirina Allah nepi ka maca sholawat ka Kangjeng Nabi? Itu saur Gusti Allah assalamu alaika, kalimat ge mufrad. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tah sholawat Allah teh eta Allah maca sholawat sadayana sok seueur nu nyebatkeun sanyana Gusti Allah jeung malaikat maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Lamun ditanya mana sholawat Allah itu tah Allah maca sholawat teh eta assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ngan terus dirarobah ku ahli-ahli ilmu dituker-tuker kalimatna supaya geunaheun. Asalna assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Jadi wa rahmatullahi aya di ujung, balikeun jeung kalimat awal wa rahmatullahi teh kitu kalimatna dirobah tulisanana lain wa rahmatullahi jadi sholli. Itu assalamu jadi salam. Matak assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh supaya ngeunaheun ceuk ahli-ahli jalma pinter ngagali kana ilmu. Jadi kalimat awalna tina wa rahmatullahi matak Allahumma sholli wa sallim. Tah asalna eta assalamu alaika. Assalamu ari kasalametan kami alaika keur anjeun Muhammad sorangan. Ayyuhan nabiyyu he nabi kami wa rahmatullahi jeung rahmat kami. Naon rahmat teh kasenangan. Kasenangan kami wa barakatuhu jeung kaberkahan kami. Itu Bu sok aya nu ngaduanya. Moga-moga dipasihan ilmu anu barokah, dipasihan rizki anu barokah, dipasihan yuswa anu barokah. Tapi lamun ditaros anu barokah teh nu kumaha?
Jadi barokah teh dihartikeun ku jalma bodoh jadi dua maknana. Hiji aya barokah jurig, aya barokah ilmu. Ai barokah ilmu mah aqallu syai'i kafa wa katsiru syai'i kafa. Tah eta barokah ilmu. Naon hartosna nu disebat barokah cek ilmu mah sakedik cekap kana kaperyogian seueur pas teu kenging aya langkungna eta barokah. Ai barokah jurig mah saeutik hayang mahi loba-loba sesana eta barokah jurig. Itu jadi nu diarang teh kasiseuranana barokah jurig wae. Gitu. Nah maka jadi barokah jurig dalil cek Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Singsa saning jalma anu sok nyesa rezeki paparin Allah mutlak dulur setan. Itu ibu tadi sonten masak ya jelema limaan derwe ibu ngisikan teh 3 liter aya keneh sesakna ayeuna duka sapiringeun duka 2 piringeun eta teh dulur setan. Madak lamun aya kejopoe anu tadi wayahna uih ti dieu ulah teu diseepkeun sesakeun bobokona we. Itu nya aqallu syai'i kafa wa kasiru syai'i kafa. Sakedik cekap seueur pas ta eta barokah ilmu. Ibu dinten tadi caroga ibu usaha kenging rezeki alit-alitan we da. Caroga ibu mah misalna usahana alit-alitan ya duka dagang cilok duka dagang sapu nya rezekina alhamdulillah dinten tadi teh kenging 1 miliar ladang cilok. Dah 1000 mah lain duit atuh nya dipacok ku ti kukur ge wah itu ibu caroga ibu icalan cilok aalitan batikna teh kenging 1 miliar dipeserkeun kana kaperyogian ibu nyesa keneh 1000 ayeuna aya keneh dina pesa kutang eta teh dulur setan. Gitu teu meunang disesakeun kudu diseepkeun mungpung sore keneh balanyakeun heula eta tong nyesa saperak oge tah eta barokah. Amun disesa-sesa ayeuna nyesakeun 10.000 we ceuk Allah oh geuning dirijikian ku kami teh kaluwihan teuing isuk bakal dipotong 10.000. Nah kitu mata kade nu araya keneh artos seepkeun ayeuna mungpung beurang keneh kitu hanas isuk eueuhkeun bae paling ge pasea. Moal kuat keyakinan gitu urang teh percaya ka Allah teh nu ngarizkian percaya ka Allah teh bageur tapi lamun kudu meakeun duit penting ieu mah teu wani berarti bohong percaya ka pangeran teh kitu dongeng wungkul so saha nu wantun ayeuna nyiepkeun artos keun bae tukang dagang jeung modalna ge beakeun we da isukan ge bakal dirijikian deui teu moal deungeun wah berarti bohong iman teh alus keneh hayam nempo panto molongo kitu cirina sok modal heula. Nah. Naon margina pangna Kangjeng Nabi diisrokeun dimi'rajkeun ku Allah taala kadenya terutami kanu aranom ulah wantun-wantun nyebatkeun acara naon ieu memperingati Isra Mi'raj memperingati Isra Kangjeng Rasul lepat eta nya jadi anu Isra teh sanes Kangjeng Rasul nu Isra ma Gusti Allah gitu kade bahasana da beda bahasa Arab. Saur Allah dina Al-Qur'an subhanalladzi asra tah nu asra teh Allah
Subhana ma suci Gusti Allah alladzi ari Gusti Allah te asro anu ngaangkatkeun anu ngalangkahkeun anu ngaberjalankeun Kangjeng Nabi masanes Isra diperkuat dina berjanji wa usriya biruhihi wa jasadihi yaqaddatam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Kangjeng Nabi mah diisrokeun diangkatkeun gitu lamun Kangjeng Nabi asro lamun Kangjeng Nabi isro berarti angkat kahoyong nyalira da Kangjeng Nabi mah teu hoyong-hoyongan matak bina nabina majhul maklum mah di Allah Allah anu ngaangkatkeun Kangjeng Rasul nu diangkatkeun itu sasih naon Bu ayana peringatan diisrokeun dimirajkeun Kangjeng Rasul sasih Rajab naon Rajab teh Bu teuing dinya Rajaban tiba heula kitu acara naon ye Rajaban ditanya Rajab malah teuing Rajab teh rokna Rasulullah jabna Jabroil jadi di ngaranan bulan Rajab teh Kangjeng Rasul sareng malaikat Jibril pendamping utama Kangjeng Rasul itu kade ulah teu terang Rajab acana itu amal gentong ieu Isra Mi'raj montong itu naon sababna sabab diisrokeunana Kangjeng Rasul teh ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa ai urang ti jongol kudu ka Mekah heula ti Mekah ka Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa ka langit nek kumahaan gitu matak ulah sakali-kali diisrokeun dimi'rajkeun Kangjeng Rasul mah diamalkeun moal katanagaan ka langitna itu jigana ai ka Masjidil Aqsa mah bisa duka sataun 2 tahun mah kanggo naon atuh ahlalajo we kana sejarahna diisrokeun dimi'rajkeun Kangjeng Rasul mamanawian Allah ngalungsurkeun barokah mubalig anu mang nyarioskeunana sejarah diisrokeun Kangjeng Rasul ibu bapak nu hadir ngupingkeunana muga-muga urang sadaya kenging hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala nya muga-muga kata diisrokeun mudah-mudahan kata Isra Mi'raj sing janten doa kanggo urang sadaya naon Isra teh berjalan naon Mi'raj teh naik jadi muga-muga perjalanan hirup urang sing aya dina kelancaran dina sagala urusan tur sing tiasa Mi'raj naik nilai derajatna ku barokah ieu peringatan diisrokeun dimirajkeun eta we entong diamalkeun moal katanagaan ngupingkeun cekap anu terangeun ngureikeunana iraha ari Kangjeng Rasul diisrokeun dimirajkeun duka abdi ge teu kungsi milu malah aki abdi ge ditanyakeun teh teu apaleun itu madak urang mah tinggal sejarah gitu nya diisrokeunana dimi'rajkeun Kangjeng Rasul teh dina mangsa yuswa Kangjeng Rasul 40 warsi waktosna dina sasi Rajab malam tanggal 27 Rajab malam Kamis tak Kangjeng Rasul teh diisrokeun naon sababna pangna Kangjeng Rasul diisrokeun dimi'rajkeun kahiji keterlambatan jalma urang-urang keterlambatan lahir itu akhirna ayeuna urang kalepasan Bu kawit Kangjeng Rasul lahir ka alam dunya dugi ka yuswa 40 warsi teh Islam dengan hiji syahadat teh wungkul
Ti zaman Nabi Adam di sawarga tapi turun ke alam dunia dugi ka Kangjeng Nabi yuswa 40 warsi rukun Islam dengan hiji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ngan eta teu aya salat teu aya zakat teu aya puasa teu aya munggah haji eta we genah baheula rukun Islam teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maot sawarga weh urang cacingeun dibere rukun Islam hiji teh kalah teu daek bijil gitu dugi ka usia Kangjeng Rasul 40 warsi teh can bijil keneh wae ceuk Allah meureun teu bijil soten kagok pigaweunana itu nya Kangjeng Rasul dimi'rajkeun ku Allah kade pamenak abdi mi'raj teh bahasa Arab bahasa urang na mi'raj teh taraje jadi ulah sekali-kali nyebatkeun mi'raj teh naik jadi mi'raj teh taraje paranti naik gitu matak lamun mi'raj dihartoskeun naik lamun taraje na miheulaan init terus Kangjeng Nabi kana naon ka dituna ulah sok ngalilir maneh gitu mi'raj teh taraje tah Kangjeng Rasul teh naikna mapai taraje eta itu pendek taraje nama mung dugi ka langit kahiji didamelna tina emas itu dadampana paneteanana sapertos ieu tah nya itu tina emas ditaretes ku inten berlian satahap dampalna eta taraje teh 35 ton emas tepi ka langit kahiji matak beres Kangjeng Nabi dimi'rajkeun sibuk malaikat merenan taraje dipulangkeun deui ka sawarga naon sababna jelema mah teu kaoplengah ningali galatak geletek emas jugrug jagragang burung di badog wae komo ieu tonan matak ku malaikat perenana bisi dipaling manten gitu urang mangul satahap 35 ton digana teu kudu nyawa boga emas 35 ton komo lamun malingna 5 tahap mah 5 kali 35 ton itu hayang udud ngajual emas 3 kilo beulikeun kabeh awet jiga nama nepi ka jeding oge ibu hayang kongkorong tinggal nalian we 35 ton kongkorongkeun we insyaallah moal hirup 2 poe ge gitu ya mah tibang mamake kongkorong 5 gram ge ulu asa jiga widadari nyerakeun taraje wae 35 ton sahamana kali nepi ka langit ka-7 itu eta taraje nya ayu urang mah ngadamel taraje tina awi we anu 4-5 poe potong dia geuningan murag we jeung nyeunna salah nyieun coba lamun tina emas gitu boga genep we taraje tina emas wungkul insyaallah moal hees sieun aya nu maling nah gitu taraje teh mi'raj teh sanes naik pamenak abdi mah tapi taraje paranti naik naon margina nyaeta watir ka umatna pedah teu daek bijil dabongan pigaweunana kagok ngan hiji itu mata Kangjeng Nabi diisrokeun ku Allah di mana ka mana minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ringkasna Kangjeng Nabi diisrokeun ti Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa inna arsalnaka syahida Kangjeng Nabi diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa syahida masihan contoh ka urang sadaya
di mana bade angkat-angkatan kedah ti masjid ka masjid. Itu dagang jeung Nabi ge angkatna ti masjid ka masjid. Atuh urang oge di mana angkat-angkatan teh kedah ti masjid ka masjid. Bade ka Serang ti masjid ka masjid, bade ka pasar ti masjid ka masjid. Kitu. Atuh ne kumaha cenah lain ne kumaha atuh kaji we. Di mana urang bade angkat ka pasar natepan subuh heula. Dugi ka pasar cenah bedug lohor manten salat di pasar. Menang salat di pasar, menang. Daya setenjek Nabi la salata liman sholah fi ghairil masjid. Teu kaasup salat jelema anu salat teu di masjid. Itu ari masjid pada dasar hakikina lain bangunan. Masjid di dieu mah dina salat. Naon atuh masjid di dieu mah sujud. Ceuk Nabi saha jalma anu salat teu sujud teu jadi salatna eta. Ari sujud nongeng lain eta mah api-api. Naon atuh sujudna lillahi rabbil alamin. Ta eta disebut sujud deh. Itu. Jadi salat teh kedah nganggo sujud. Ari sujud sanes nongeng tapi lillahi rabbil alamin. Luyu sareng janji ulang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati baru sujud lillahi rabbil alamin. Ta eta sujud teh. Kajenting salat di bangunan masjid henteu lillahi rabbil alamin mah teh salat. Itu bingung agama mah dicaritakeunana lamun dibejakeun aslina riweuh teu dibejakeun dituntut di akhirat. Itu lamun dibejakeun nu disebut masjid teh sujud sarolat teh di masjid ge sah da maknana sujud terus masjid urang nek dikumahakeun. Gitu akhirna masjid bakal lowong dijual moal payu. Itu dieusian ku sorangan sieun ku juri. Nah riweuh we. Teu dibejakeun da hukum, dibejakeun malah bakal bisa sangsara masjid weusian. Dabongan ayeuna mah caricing dina agama Islam teh kasisieuran teh lain muhlison gitu, tapi emosi nafsu wae kana naon-naon oge dibarengan jeung amok ka maka Islam. Sok ayeuna upami ngadamel masjid ceuk Nabi wala yaf'alu syai'an illa bi ilmihi. Eta saur Nabi teh. Di mana urang bade ngadamel masjid papai heula tatangga sabaraha hiji tatangga urang anu sok salat cenah aya opatan atuh nyieun masjid teh opataneun we. Hiji taneuna moal loba teuing ruksakna, modalna moal loba teuing, nyieunna tereh eusina pinuh nu kitu barokah. Gitu. Ieu mah tatangga nu salat opatan nyieun masjid ukuran 20 ka 20 sidik eueuh ti bareta oge. Ayeuna mah di masjid ngan tibang aya opatan nu amek manehna keneh. Manehna nu nyieun masjid, manehna nu adat-adatan. Gitu. Cek tatangga kita satu nyieun masjid gede-gede teuing. Da tatanggana ge ngan opatan ti bareta oge. Tak kitu nya derenyieun masjidna ngandal-ngandal pamere. Itu aider teh ngabangun masjid gitu. Kadang-kadang ustad megatan tukang ojek. Padahal eta teh nu ngojek teh ngadadak pisan keur ongkos sakola budak. Kalah dipegat ku ustad ai teu mere era. Gitu ai mere da keur budak can meunang. Akhirna nu kamari ge dibikeun bari teu ngomong-ngomong acan. Itu lamun lain ustad nu megatna aing sudi. Itu matak duitna ge nu dibikeun teh duit keken. Jelas masjidna ge bakal keken ngeusianana.
gitu ulah ora itu ngadamalna gogorowokan we DKM di masjid kana speaker wayahna poe ieu mah ulah ka kemana urang nyieun masjid jadi digarawena ge dipaksa dihaok-haok jelas ka masjidna ge bakal paksaan gitu wal aslu qawiyun wa jaidatu aula bil hadki balik kana asal lamun asal pemaksaan sarua ka masjidna ge keterpaksaan itu lamun ngararaji tauhid leuheung matak nu bodoh teh sok aneh mikiran jelema nu ngararaji lamun nek salat maghrib meureun ustad teh sieun meureun sorangan di masjid mah nya gitu da puguh kagedean teuing nyieun masjid ai dieu sieun ku sorangan sieun ku jurig itu matak memehna kul buduk teh gorowok ngahaokan tatangga hayya ala sholah itu cek tatangga nyaheun ka ustad bising kumaonam cenah ustad di masjid kumamun paeh teu kanyahoan gitu matak tatangga teh nyalampeurkeun ka masjid lain nek salat datara tadina ge bisi ustad bae we poho deui meureun imamna tatangga nyalampeurkeun seten ka masjid bubuhan digorowok-gorowok dihaokan ku manehna der teh salat babarengan salat masing-masing itu kepunten nya bilih benten pamenak ngan kedah nganggo kajian ulah ngaji tapi kaji itu da aing ngaji mah awas kana duit sanajan boga duit samobil cek urang duit we moal jadi kejo acan bisa na jadi sangu soten ai dibalanyakeun itu aina lamun kana ilmu ngaji hayo we maca Fatihah moal jadi nanaon kudu dikaji bayat temus kana dirina itu mayoritas umum anu tararangeun kana ilmu Allah sok ngagemor-gemor cenah salat anu sae teh kedah berjamaah sami di dieu kitu eta teh ngaji encan dikaji abdi teu acan menak salat kudu berjamaah teu acan menak kateranganana da salat mah sorangan masing-masing sok kaji gali ku ilmu ceuk imam usolli niat abdi salat henteu mau batur ceuk makmum oge usolli niat salat abdi atawa abdi niat salat berarti lamun ieu niat abdi salat ieu niat abdi salat masing-masing salat mah lamun salat berjamaah niatna kudu jama usollu niat salat bareng gitu sok kaji jerona salat mah teu aya berjamaah pamenak abdi nu berjamaah mah jelemana geuning macana ge imam usolli makmum ge usolli kalimatna mutakalim wahdah nuduhkeun ka jelema saurang matak lamun dikudukeun salat berjamaah wayahna niatna kedah usollu gitu usollu niat salat ragem itu tak iya ulalala wara eta teh naon nu kitu majaji naon majaji teh kalimatun mustaqmalatun fi gorima wadiat lahu bahasa anu biasa diomongkeunana kitu tapi hati-hati di jerona lain eta lamun hoyong terang lebetna wayahna gali ilmu Allah ku ilmu alat itu matakan nu aranom ka para pemuda kamar urang kali ieu mangemutan sanes saja maksad muruk mitutur ampun paralun ieu mangemutan deh lamun hoyong kagali ilmu Allah wayahna pelajari ilmu alatna teu seueur dengan salapan siki nu kedah dipelajari teh kanggo tahapan di urang mah Jurmiyah
sorob, yakulu, imriti, alpiyah, mantek, bayan, ma'ani, bade, cekap salapan kitab katalar, cekap jadi lebek sakitu. Gitu. Nek ngartikeun ilmu Allah kumaha lamun jelema teu ngaji parabot. Nyaeta sok loba nu ti soledat boro-boro dina bahasa Arab, dina bahasa urang we seueur nu majaji. Diantawisna ayeuna bapa gaduh putra liwat we ibu-ibu malah. Gitu. Bapak-bapak gaduh putra bade ngalaksanakeun amanah kanu janten anak nek nyontoan kana ibadah. Magrib teh canak we ka masjid putra teh saja maksad ngilmuan bari nyontoan salat. Saur bapakna ka putrana jang asupkeun ta kopeah kana sirah. Eta teh bahasa majaji. Lamun kopeah diasupkeun kana sirah budak berarti sirah budak teh kudu dibelah heula. Dat kopeah. Hirup moal. Eta teh majaji, mayoritas umum bahasana kitu asupkeun kopeah kana sirah berarti nek maehan anak. Nu jelas bahasana mah asupkeun sirah kana kopeah hirup budak. Gitu sok bahasa etanya tah nu kitu teh majaji bahasa biasa dianggo tapi hati-hati di jerona bakal ngabahayakeun lamun sirah budak diasupan kopeah moal panjang umur tapi lamun sirah diasupkeun kana kopeah insyaallah hirup lamun teu bae mah. Tah ilmu Allah teh eta itu. Ustad ngahaokan tatangga ngajak salat anu 4 waktu mah lohor, asar, maghrib, isya henteu loba rajeka. Tapi subuh mah kawas anu kalaparan adana ustad. Sok ditamahan ku kalimat as-sholatu khairum minan naum. Sami di dia taman eta. Sami nya. Henteu aya nu nanyakeun. Naon teh teh artina henteu. Aya panganguran anu naroskeun. Pak Ustad naha adan subuh make ditamahan ku as-sholatu khairum minan naum. Henteu subuh. Gitu. Lain teh subuh nya ngahayang we. Itu naon atuh hartina lamun teu ngaji kana alatna bakal asal disada. As-sholatu khairum minan naum. Ari salat leuwih alus tibatan sare murtad ta jelema ulah lalawora. Paduli jadi ustad geus 70 tahun oge eta jelema bakal murtad hukumna. Kitu duraka ta jelema. Lalawora pengecean karana dina ajaran agama Islam dahar sare nginum hukumna wenang. Teu aya ganjaran sare, teu aya ganjaran dahar, teu aya ganjaran nginum. Itu matak lamun urang hayang diaku umat Islam eureunkeun nu tilu dahar sare nginum prek teu semet poe ieu. Insyaallah moal panjang ting umur. Teu aya ganjaran dahar, teu aya ganjaran sare, teu aya ganjaran nginum. Diwenangkeun ku agama malah asa fardu ain leuwih ti salat. Itu aya sepuh ditugaskeun ngarona ku Pak RT ngarona sapeting 5 peuting kuatang layeuskeun padah teu hees padahal mah da moal doraka teh sare oge asa wajib teh komo dahar mah jigana mah dahar mah leuwih wajib tibatan salat teh padahal dina agama teh sunat-sunat acan. Oh sanada moal hirup jelema teh dahar mah murtad eta oge. Itu dah hirupna jelema mah lain ku dahareun tapi kudu hirup ku Allah. Lamun jelema hirupna ku dahareun kunaon nu beunghar maut pan beasna loba keneh. Itu ieu mah nu baleunghar ponok umur nu sangsara malah panjang umur.
naon sabna nu sangsara panjang umur kagok dikakaya gitu nya beda nu sangsara mah umurna teh 100 tahun kagok disiksa beureun. Nah make sangsara kedul gitu da moal sangsara jelema daekan mah komo zaman kiwari naon anu teu matak jadi duit asal aya kegiatan cangkang cai aqua wae geus matak pibeunghareun sok gunuk-gunuk manggih cangkang aqua itu menang 80 toronton we wah temong sekali ngajual ge itu kalah pikiran nanti ngagunuk-gunuk malila ditajongan padahal teh piduiteun nya sena capit pegat tajong padahal digunuk-gunuk piduiteun ku kedul nu matak sangsara mah itu matak lamun hayang beunghar mah kudu aya kadaek we senal pegat komo nu alus payu jadi duit nyeder we neangan senal itu nya unggal buruan batur aya senal gunukeun jadi duit menang 7 RT wasa beuting wah katemong pi duiteunana ai hees wae mah moal jadi duit itu aya qudratullahi ijad wa qudratul abdi kasbun Allah ngerasakeun hiji perkara tanpa sabab bisa jadi jelema boga kahayang ceuk Allah wayahna berjuang berusaha engke kahayangna bakal dikabul melalui perjuangan melalui usaha ta eta as-sholatu khairum minan naum asal kalimatna sanes eta ya as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qoblan naum eta asalna as-sholatu khairum minan naum asalna as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qoblan naum artina ari salat anu sare heula leuwih alus tibatan salat anu teu sare heula maksudna salat subuh mah leuwih alus tibatan lohor asar magrib isya tah subuh mah leuwih tidinya lain salat leuwih alus tibatan sare namun sare teu diganyar terus salat nek sabaraha buruhna matak tong aneh lamun tatangga salat subuh mah teu daraekeun naon sababna buruhna saeutik teuing nu salah nu adan gitu jadi panjangna eta as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum nah atuh lain kitu we hese ngaadankeunana rek kumaha panjang teuing katana matak ceuk ulama ahli syair ceuk ulama ahli nadom lidoru rotin nadmi kumaha carana we supaya geunaheun diadankeunana matak muncul kalimat as-sholatu khairum minan naum lamun hoyong terang hartina gali ku ilmu alat turun jurmiyah ngadeg-deg teu kuateun sorok terjun kalah ngaleper itu yakulu imriti huai alpiyah muncrut turunlah ilmu mantek kakarek ku ilmu mantek benang ternyata kalimatna as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum salat anu sare heula jauh leuwih alus tibatan salat anu teu sare heula kitu manana teh matak ngahartikeun bahasa batur ku bahasa urang lamun teu apal ilmu alatna loba nu nyilakakeun itu uih deui kana pokok dina malam 27 Rajab malam Kemis malaikat Jibril turun ke alam dunia ditugas ku Allah dipiwarang naon dipiwarang nyana Kangjeng Nabi ditaikeun ka langit atas dasar naon Nabi dicana ka langit permohonan langit
menta naon langit ngajerit ka Allah pasea jeung bumi langit eleh kunaonna eleh pangaboga itu dina kitab PAUD paranti barudaknya anu diajar alif-alifan PAUD didinya diuningakeun naduratun nasihin itu teu kudu ngaji kitab kolot urang ngaji kitab PAUD we itu duratun nasihin mah paranti budak anu kakarek ngelola sapotong itu kolot mangerakeun ngaji kitab eta wa amma sababul mi'raj annal ardo iftakharat ala sama faqalatil ardo ana khairun minka li anna Allah ta'ala zayanani bil baladi wal bahari wal anhar wal asjal wal jabal wa ghoriha faqalati sama ana khairun minki li anna Allah ta'ala zayanani bisyamsi wal qamari wal aflak wa ghoriha dituluykeun ke mah ngarti jang bahasa batur urang ku bahasa Jepang anu teh pasea bumi jeung langit alatan pangaboga saha nu ngamimitian pasea saha nu sulit ati jagat bumi cicing-cicing ati nama sulit itu bumi matak setiap makhluk Allah nu antara kana jagat sarulit wae hatena aja teh itu jelema ge nu antara kana taneuh mah rada rudet wae pikiranna gitu itu gara-gara taneuh tadina komo urang Islam mah rarudet beda jeung batur sakampung urang mimiti aya jelema nu usaha wawarungan sorangan deh katingalina rada rame puguh warungan hiji-hijina muncul otak tetangga batur ge usaha wawarungan mah kaciri cenah aya maju cenah duitna beureun sok lalumpatan duitna da ceuk manehna cenah maju duitna derwe tetangga teh ngawarung deui disada nu ngawarung panggeulana ayeuna mah cenah usaha teh aya musuh majarkeun teh musuh da tetangga ge atuh hayangeun dadaharan beureun sarua usaha nah make dianggap musuh tah jelema antel kana taneuh teh kitu padagdag usahana ceuk pandangan jalma mah tatangga urang mah beda rezekina teh asa tereh aya ngararomong tetangga teh itu di mana tatanya nanya cenah jelema nyebutna teh di mana tatanya nah tah jelema sulit mah lain tanyakeun usahana naon mah majarkeun teh ladang tatanya ngadukuna ka mana nya aduh eta jelema sarulitna aya we jelema nu tibang hirup pungkul paeh henteu hirup henteu kitu tetangga dengan tibang hirup kurang dadaharan diaromongkeun ke tetangga teh ceuk urangnya tibang hirup kitu mah make dituluykeun teh mun paeh nyaan madak lamun jelema mung sulit hatena wayahna entong antel-antel kana taneuh ngagantung maneh we kasebut antara kana taneuh mah rudet naon oge da taneuh tadina kitu ceuk bumi ka langit ya sama idza ahbaro fi mahlukila ana wa anta ana heureun minka lamun dihitung-hitung buatan Allah antara anjeun jeung kami ceuk bumi luhur keneh derajat kami daripada anjeun langit teh amek dikitukeun teh Bu itu da ngamek langit mah tuh ngaburusut bentang maruragan meureun ka dieu itu matak cicing we kesep ceuk langit nah boga naon nya anjeun make boga rasa luhur derajat maneh atingali we di alam dunya mah madet kusi aya jelema aya laut aya gunung aya nagara aya sagara aya entok aya meri sapi muning orai totong mau hilut bajra itu jelema ge nepi ka 4 jenis
di dia jalmi sabara jenisna Pak jalmi di dia sabara jenisna Bu aya dua lamun aya dua eta murtad hukumna ya cek ajaran agama Islam jalmi teh aya 4 jenisna hiji lalaki 2 awewe 3 wanu 4 banci eta wanu jeung banci teh jelema lain entong gitu matak aya 4 ieu mah menyebutnya aya lalaki we jeung awewe terus aya wanu nak dipencit jadi entong kira-kira tuh 4 jelema teh malah batur mah beunghar parabotna ge kumplit gitu pijalueun aya pibikangeun aya mung cuma tibang narolol wungkul gitu nya urang mah aya nu nolol eueuh nu nelel gitu madak sifatna ge ukur jalu we jeung bikang gitu anu ibu-ibu maneng tet anu bapak-bapak manongtot kitu je bedana eta keur ngabedakeun mana istri mana pameget ari nu nami na pameget mah ngagaduhan daging langkung anu disebat istri mah ngagaduhan daging kirang ceuk Nabi liyasula at-ta'adulu teangan jalan adil-adilan supaya selamat sararea nu ngarumaoskeun daging langkung pasihkeun kanu kirang engke ge bakal barokah gitu nya kan memeh dipasihkeun mah aya 4 jengkal simut itu entong 4 jengkal jelema dah semerenan gitu kumargi ulak alek pasihkeun kanu kirang matak uihna teh kantun sasenti deui eta namina barokah gitu bersatu matak di kami mah sagala aya cek bumi langit amak dikitukeun ante cek langit luhur keneh derajat kami daripada anjeun amana cenah maneh mah da aing ge saumur-umur cek bumi aing ancan pernah hees nyangigir komo nangkub nangkarak mata kaboga anjeun teh katemong kabeh ti mimiti dijieun ku Allah taala nepi ka poe ieu sakitu pangaboga maneh mah panon poe bulan bentang panon poe bulan bentang sugan kadenge sia boga pelung teu gitu mata keluar kene aing derajat daripada maneh saudi aing mah aya wanu ongkoh aya banci ongkoh gitu di siama jalu eueuh pikang eueuh komo wanu gitu nya kumaha ceuk langit sia ulah sok bedegong abong kena di anjeun aya sapi muning da aing ge kabeuli sapi muning masing 7 juta ge aing lamun ngingu sapi sanggup loba aing keur meulina ngan aing karuja we ka maneh lamun aing ngingu sapi 7 juta sia modalna ka Masjid Jami nah kitu teh matak aing teh ngingu sapi teh lain eueuh duit bisi ngising sapi ka Masjid Jami moal bisa diusian ka masjid kitu kungkeng-kungkeng lami-lami nepi ka cek bumi di kami mah aya Masjidil Haram itu terus naon ahengna Masjidil Haram aya Hajar Aswadan celeukeuk-celeukeuk teh langit ngadenge Hajar Aswad teh nyungsirikeun ceuk langit sia mah makhluk cahuleun kurang kaera gitu nama teh cahuleun kami apal sejarahna eta batu teh lain Hajar Aswad tadina batu teh hiji buleud asalna mah dibelah ku kudrat Allah sabelah dituna di langit nu namina Baitul Ma'mur aya ayeuna ge bodas teu cacat sabelah deui zaman Nabi Ibrahim diturunkeun ka alam dunya dituna di juru belah wetan kidul naplok itu sing sasaning jalma anu netepan di Masjidil Haram nyium Hajar Aswad maka dosana seperti anyaran dilahirkeun sehingga saur Kangjeng Nabi la yujarrul haj illa bil jannah teu aya deui ganjaran anu munggah haji mah iwati sawarga moal dipariksa heula amin mudah-mudahan netes angkat jarah sing kawarid ku pidaun Nabi
jagana moal diparios heula langsung ka sawarga. Itu ibu bade ka Mekah mudah-mudahan ya itu sing haroyong angkat ke Mekah niatan urang niat munggah haji nek isuk pagete oge nya gitu hanas ongkos na nganepi ka Jakarta heuda nganepi ka dinya nya balik deui we urang gitu nu penting niat gitu hanas teu nepi da lain salah urang eta mah jalan ngajauhan itu matak cek langit maneh mah teu boga kaera eta batu ti Allahna bodas itu dituna di alam dunya puguhna sarolat di alam dunya ka Masjidil Haram mah jelema anu seueuh gapleh anu seueuh pasea nu maling hayam nyaho nyium hajar asad teh kalah geuneuk batu teh tina bodas teh jadi hidung tadina abjad teh ayeuna jadi aswad itu dosa jelema nararempel dina batu ilikan cenah batu nu aya di kami di Baitul Makmur bersih nepi ka ayeuna ge eueuh bared-bared acan lami-lami cek langit hariweuh aing pasea teh ya hese anggeus teras we cek bumi tetep sanajan dianjeun bogana naon ge luhur keneh derajat kami sok boga naon deui anna sayyidal mursalin wa habibi rabbil alamin pi'a sanyana kami mah nyaritakeun entuk hayam seten bising ruas we sileing tetep derajat maluhur keneh kami boga naon sanyana di kami geus aya hiji jalma anu pang dipikasihna ku Allah jenenganana Nabi Muhammad barang langit nguping Kangjeng Nabi tos aya di alam dunya rumpuyuk langit teh langsung bengkung nepi ka ayeuna melengkung eta teh bengkung teh urut ruas harita tadi nama damprak barang nguping Kangjeng Nabi aya di alam dunya langsung ngariut teu tiasa ngajawab deui naon saeuna sabab langit apalen kana sejarah Allah moal langit lamun Allah teu ngadamel Nabi Muhammad ayeuna Nabi Muhammad teh aya di alam dunya nek gerak di mana matak langit ngajerit ka Allah Gusti pan abdi ge buatan Gusti kagungan Gusti bumi kagungan Gusti buatan Gusti abdi nyuhunkeun keadilan Gusti eta nu jenengan Muhammad cana ka abdi tetekeun kilang bara saumur-umur mah satete we abdi hayang katete ngajerit langit hoyong katete ku Kangjeng Nabi itu nada ka urang mah gilaeun bejana langit ngarep-ngarep kasumpingan urang teu aya malah diancam awas lamun paeh katen aing ku aing ditureui gitu gilaeun gitu eta matak Allah ngutus malaikat Jibril lungsur ke alam dunya nyana Kangjeng Rasul jalanan teh kenapa ento malaikat Jibril teh itu karena suhunan moncor itu da bumi Kangjeng Rasul mah kenteng nage henteu ku Jatiwangi tapi ku daun korma gitu baya malaikat cepet kadinya pulang antingna itu dasai nama urang oge bumi teh kentengna teh ulah ku asbes ulah ku kenteng ya nu sae mah ku daun kalapa we atawa ku jarami supaya malaikat Ajroil teh cepet ka jerona gitu itu sup malaikat Ajroil heuras we nah gitu ayo ku kenteng Jatiwangi mah eseheun gitu nyaeta mah pilih-pilih we hayang cepet Ajroil ka imah urang genti lah ku daun kalapa nyaho blus we teh geus asup eta mah geus moal bener nya masing dibere udud oge moal daekeun aing tugasna ge nyekek kitu cekek wae gitu nya blus malaikat Jibril lebat ka bumi Kangjeng Rasul teu uluk salam teu naon malaikat Jibril jugerewa ke Kangjeng Rasul teh dipangkon dicanak ka mana kaluar ti bumi na disimpen di hijir Ismail
Itu matak dina kitab bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mujtajian bainar rajulaini id atahu Jibril. Simpen didinya Kangjeng Rasul malaikat Jibril nyuhunkeun bantosan ka Mikail. Sina kasawarga tugas Mikail kasawarga nyanak gelas 3 eusian ku madu susu arak nyanak bokor 3 eusian ku ilmu iman hilim teras nyanak taraje kitu tigoah satosna nyanak taraje ngider ka terminal neangan angkot itu angkot temanggih karena ojek online gesarees kapaksa ke kebun binatang. Akhirna malaikat kenging sato ti sawarga namina duka saha itu eta mah buruk mah lain ngaran ya bingung ngangaranan sato sawarga ditingali we leumpangna eta sato teh leumpangna kalbarki kawas kilat dina pada cepetna matak di ngaranan we si kilat kitu kilat teh bahasa Arabna barkun burokun jadi hartina burok teh kilat lain ngaran sato ngaran asli nama teh aya nu di pasian terang lain ge atuh makhluk sawarga di beja-beja teh ayeuna mah urang ka ditu engke geus teu aneh gitu madak di beja-bejana teh kitu we si kilat madak ieu mangawartosan ka ibu ka bapak sanajan balaleung har ku duit kalobaan ting duit ulah sakali-kali hayang ngingu buruk lumpangna alah salengkah teh ti dieu ka Jakarta eta teh salengkah kitu 3 lengkah teh nepi ka Madinah jadi lamun lupas ti kanangna teh nyaho eueuh we kitu jadi urang ngalelebar duit gitu nek ngingu mah kanggo urang mah entog ge lah teu sulit ku aki-aki ge entog mah itu ditubruk ka hareup moncor kana palangkakan ban kitu entog mah lumpat teu bisa meureun beunang embung mata kitu popoihan itu pas aki-aki nangkuban macok kanyut teh madak loba aki-aki teh eling dipacok entog gitu nya lamun aya aki-aki teh eling teh jelas mah burung dipacok entog gitu sejarahna gitu nya engana carios Kangjeng Rasul dibelek dadana tina sahana pun lak-lakan dugi ka sahana pun udel nya dugi ka sahana pun bujah teu ku peso ku kuku malaikat Jibril mata kade lamun tepang sareng malaikat Jibril hati-hati kukuna wah dikitukeun teu ruksak gitu mata kudu dihindari teh kukuna we keuna sukuna mah paling ge nalapung gitu kaet beulah dadana Kangjeng Rasul dilaan teh usi pujit Kangjeng Rasul teh dikaluarkeun di korehan teh aya nu dicanak tina dada belah kenca ti lebetna naon eta teh getih hideung naon getih hideung teh imah setan mata Kangjeng Rasul mah setan teu daekeun asup sabda aya imahna ai di urang mah ayeuna teh parantos 4 tingkat imah setan teh matak betah di dituna teh nya matak lamun urang ai teh nama untung balager setan teh ayeuna teh geus aya meureun 30 tahun mah Pak setan teh tara ngaganggu ayeuna mah hare-hare we jadi entong hariwang lamun aya jalma nyebutkeun kade diganggu setan ah wadul geus eureun setan geus tara ngaganggu ka jelema naon sababna jelema kana dorakan ge geus hideng gitu lamun aya gung jaipongan teh bring aja tadi nama cek setan aing nek ngagoda sakala geus init manten abalik teh hese ya setan itu mentak tong hariwang ayeuna mah setan teh geus tara goda-goda ka jelema sabab jalmi kana dorakana parantos hideng gitu parare ena mah geus teu loba pigaweun setan itu asal kana pidorakaeun rame weh tah kitu nah matak dicanak ku malaikat Jibril tina dada belah kencana getih hideung eta teh karaton setan
dialungkeun ku malaikat di Mekah ragragna dijongol. Gitu teteh nya gitu nya itu teteh karaton setan teras digentosan ku ilmu iman hilim beres diusap teh aya tapakna cana ka Masjidil Haram netepan 2 rakaat teras dipasihan ngaleueut 3 gelas madu susu arak nu dicanak susu tapi lain susu sapi susu ti sawarga matak upami urang ayeuna di alam dunya teh acan pernah ngaleueut susu maka ku Allah disadiakeun salaut susu itu hoyong susu mah teu kedah meser ka sawarga we nek guyang nek kumaha ge di ditu moal kudu meuli teu menta ge lep-lep we nek ngeueum di ditu dina susu meunang itu beres tidinya ngawitan jengkar Kangjeng Rasul ngawitan diisrokeun ti payuneun Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa di Masjidil Aqsa ngawitan naik mapai taraje ti ngawitan langit kahiji dugi ka langit ka-7 moal diureukeun sadayana nyarioskeun langit kahiji wae prayogi waktu saminggueun itu lamun 7 lapis 7 kali minggu itu jadi 4 tahun satengaheun itu sangeuk abdi kudu ceramah 4 tahun satengah di dieu buruk manten gitu matak geus nepi ka langit ka-7 we mah teu dibeja-beja lain teh apa itu an beak waktu di langit ka-7 oge naik deui nyalira ka mana ka rokrok ka mustawan ka Sidratul Muntaha neme didinya Kangjeng Rasul dipasihan kanyaah ku Allah ku jabatan risalah jadi pamenak abdi mah Kangjeng Nabi di Mi'rajkeun teh dipasihanana jabatan Rasul saur Kangjeng Rasul ayeuna abdi tos ngagaduhan jabatan Rasul naon pada melan abdi dijawab ku Allah aqimus sholat jadi nu kahiji mah jabatan Rasul neme salat jadi salat mah pigawean turunlah ke alam dunya dinten Kemis jam 8 enjing-enjing baru ayatna dilangsungkeun wa mubasyiro neme Rasul ceramah itu da geus boga jabatan Rasul nyarioskeun diisrokeun dimi'rajkeun itu sabaraha lami di Mekah mung 1 tahun setengah ceuk Allah ka Nabi Muhammad urang Madinah geus ariman tapi teu acan boga pingpinan ngarep-ngarep kana pingpinan sok anjeun hijrah ngalih ka Madinah maka ngalihlah Kangjeng Rasul ka Madinah matak di Mekah mah diajar Islam datengan 1 tahun setengah bareto lalami nama di Madinah neme di Madinah ngajarkeun Islam secara sempurna di Madinah itu malah di Madinah dugi ka kieu da salat teh ti Allah nama 50 kali nah Rasul nu baheula kuatin ai golongan kami make teu kuat matak Rasul ngayakeun deui nyiptakeun salat sunat di Madinah intina Kangjeng Rasul umatna hayang salat leuwih ti 50 kali tibatan Rasul matak alhamdulillah umat Rasul mah leuwih ti 50 kali awabin wae salat maghrib ka isya itu encan qobla ba'da encan tahajud ya encan salat istihoroh encan salat duha lubut weh Kangjeng Nabi gitu matak di Madinah tah di mana Kangjeng Rasul bade dugi ka Madinah di jalan keneh dipapag ku urang Madinah asraqal badru alaina fatafat minhul buduru tah didinya Kangjeng Rasul teh dipapag ku urang Madinah matak ngaradeg pangna ngadeg pan Kangjeng Rasul nage di jalan keneh kabeh dienakeun umatna teu apalin kana sejarah eta lamun aya pengaosan kieu rek ngaos sholawat teh
majarkeun teh baya leuwih utama cenah ngaos shalawat mah kedah ngadeg eta teh apal sejarah. Ngadeg soten Kangjeng Rasulna di jalan keneh bareto mah ayeuna mah geus dugi malah geus maot teu kudu ngadeg deui dari yuk we karunya nununutan kageuing-geuing eta teh kitu kan asina tibra gitu ulah kitu para wargi sadaya sabaraha lami 23 tahun di Mekah sampurna lah ajaran agama Islam. Matak dipanggil ku Allah Ta'ala Muhammad cukup luas anjeun nyebarkeun agama kami, cukup lelah anjeun nyebarkeun agama kami. Kitu geus ayeuna mah usum istirahat di pupusan Kangjeng Rasul teh. Itu tah ti pupus harita mah eueuh caritakeun deui jadi mubaligna ge bingungeun. Da Kangjeng Nabina kalah kabujang pupus manten. Kumargi Kangjeng Nabi mah pupus manten, rupina sakitu we urian abdi mun aya keneh mah ku abdi beri tuluykeun deui, ieu mah eueuh deui kaburu maot manten. Sakitu anu kapiatur uraian abdi nu sae sing janten ilmu nu mangfaat barokah nu lepatna mah abdi jalmi biasa. Moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim adimi sultanik. Allahumma la mani alima ta'ita wa la muti alima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u jaddi minka jadd. Allahumma la mudilla liman hadaita wala hadiya liman adlalta wala muskiya liman as'ata wala musida liman asqaita wala muizza liman adlata wala rafi'a liman hufadda wala hufida liman rafa'ta. Allahumma hdina lima amartana wa wafi' lana bima dominta lana min khairayid dunya wal akhirah wa qawi yakinana fima rajaitana wansurna ala adaina fid dhahiri wal batin. Wa as'aluka Allahumma bima salaka bi khaliluka Ibrahim alaihi salam minan nuril yakin wa ma salaka bi sayidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minan nasri wa taufiqi innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.